Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan samalihe wajib oleh wajib alaihi ing atase ya kullu mukallaf apa amruman marentah wong silaheman ro'ahu kang ningali yesi kullu mukallaf ing ye man tarika syai'in ing wong kang ningalaken sawiji-wiji bayane se minha nyatane kabeh minha satengah saking kabeh kang tetep satengah saking kabeh ayati atawa nekani yasiman oleh nekani biha kalawan ya kabeh oleh nekani ala ghairi wajhiha ing atase liyane dadalane ya kabeh wayajibu jeung wajib nate alaihi ka itu kullu mukallaf non amruman nitah jelema ro'ahu anu ningali eta si kullu mukallaf ka eta siman tarika syai'in kana kanu ninggalkeun hiji perkara minha anu tetep tina sawarehna anu kabeh tadi ayati atawa ngalakonan eta siman biha kana eta kabeh kana itu kabeh ala ghairi wajha kana lain carana jalanna itu anu kabeh di dieu rek nerangkeun kawajiban kasakur jalma mukallaf kusabab bahasana mukallaf ai mukallaf teh akil baleg rek awewe erek lalaki gitu erek awewe erek lalaki erek ajengan erek santri rek kokolot rek masyarakat umum bisa dihartikeun ieu teh nyaeta kawajiban teh keur ajengan wungkul ya bisa ieu kawajiban teh nyaeta keur ayeuna mun teh kokolot kampung wungkul mukallaf ai mukallaf teh akil balik tatanya we sararea ieu ieu teh urang teh nyaeta lain ieu wungkul lain sararea basa sararea awewe itu mukallaf boga akal normal akal jeung geus baraleg urang ieu sararea mukallaf orang boga kewajiban lalaki itu awe boga kewajiban tuluy ayeuna mun teh masyarakat ayeuna mun teh anu henteu hadir ayeuna mun teh urang boga kewajiban itu ayeuna mun teh kokolot ajengan boga kewajiban gitu boga kewajiban nyaeta wajibna naon ayeuna mun teh ngalakonan sakabeh perkara anu geus diwajibkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala anu mana kasida pisan ayeuna mun teh urang nyaeta lobana kawajiban anu ayeuna mun teh diwajibkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ka urang di antara nak kewajiban tadi we heulaanan balik di kanu tadi kewajiban anu bangsa fisik pagawean badan kewajiban badan tuluy ayeuna mun tak kadua kewajiban anu geus diwajibkeun ku pangeran teh pagawean hate nu tadi we kanu tadi kewajiban teh balik ke kanu tadi we awewe lalaki anu geus mukallaf ya wajib salat awewe lalaki tuluy ayeuna mun tama wajib nyaeta susuci awewe lalaki wajib ayeuna mun ta puasa
jeung saterusna sabab eta kewajiban ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hiji tah. Dua, wajib ngalakonan kewajiban eta nyaeta ngalakonanana ayu adiyahu alama amarahullahu bihi minal ityani bi arkanihi wa surutihi. Lamun seug ayeuna mun teu jelema kadar ngalakonan salat gitu, kadar ngalakonan ayeuna salat ya geus ayeuna mun teu ya asal salat gitu, lain sakadar ayeuna daek salat tungkul, lain sakadar ayeuna mun teu nitah salat tungkul. Urang lain ayeuna mun teu sakadar ungkad salat tungkul, lain sakadar puasa wungkul, lain sakadar ayeuna zakat tungkul, lain sakadar munggah haji wungkul. Jeung deh di mana-mana urang kabatur deh, lain ngan sakadar ayeuna nitah salatna wungkul, lain ka anak ka pamajikan ka masyarakat ayeuna umum, lain ngan sakadar nitah salatna nitah zakatna nitah puasana wungkul, tapi boga kawajiban ngalaksanakeun salat, wudu, adus, susuci nu sejen, ngilangkeun najis jeung sabangsana, puasa, munggah haji jeung zakat kudu dilaksanakeunana cocok sesuai jeung rukun-rukun jeung syarat-syaratna. Lamun seug ayeuna mun tamah urang nyaritakeun pokokna kawajiban dasar area oge ngaran-ngaran ayeuna mun tamah jalma Islam moal ayeuna mun tamah moal aya nu teu nyaho kana kawajiban salat. Jeung deui ayeuna mun tamah umumna lah kira-kira ayeuna mun ai kadar-kadar kana prak salatna wungkul mah insyaallah lah. Eta marek ayeuna mun tadi eta marek ayeuna mun tamah komplit sampai sapeting 5 waktu rek ayeuna rek belang betong gitu, insyaallah ayeuna ai kana sakadar ngalaksanakeun salatna wungkul mah apaan di dieu aya kewajiban kadua nyaeta lain prak salatna wungkul, lain ngalakonan salatna zakatna wuduna wungkul, tapi wuduna kudu sesuai jeung syaratna jeung rukunna. Salatna kudu salat anu sesuai jeung syarat jeung rukunna. Ta eta nu teu anggeus-anggeus ngaji tepi ka ayeuna teh. Jadi lamun seug ayeuna mun tamah ieu anu tara ngaji ayeuna mun tamah kana bab salat, kana bab syarat-syarat rukun salat pasti bakal kieu teh. Da mang ayeuna mun teu meusing nu hayo ngaji oge da ditinggali teh da anggar salat mah sarua jeung urang. Da sebenarnya mah aya kesan kitu sebenarnya masyarakat teh. Matak ayeuna ngaji bab salat teh asa tiba heula teh anger ngaji teh ayeuna asa anger ngaji teh. Ai urang mah justru ayeuna ngaji hayoh ngaduk-duk teh naon. Kitu asa anger kitu matak ayeuna asa aneh deui ai urang mah kitu tukang ngaji mah kitu. Ya teh ngaji teh terus tapi naon teh asa aneh deui, asa anyar deui, ai batur mah masyarakat umum justru ya teh asa geus teu aneh da anger kitu keneh eta keneh gitu nya. Justru urang teh teh ayeuna mun teh mah gok masalah ieu aneh, asa anyar deui. Cing cirining ayeuna mun teh mah teu apal gitu. Tuluy ieu asa aneh deui anyar deui. Jadi lamun ayeuna jelema ngalakonan salatna wungkul henteu ayeuna mun teu diparhatikeun syarat jeung rukunna mangka da teu jadi ibadah, teu jadi salat atuh. Ai cul syarat jeung rukun mah tak geus ayeuna mun teh mah heulaanan mah. Jadi dititik beratkeunana nyata jalma ayeuna mun teh Islam dititik beratkeun kana kudu ngaji gitu. Sedetik beratkeun ayeuna kudu Entah ayeuna mun teu kapanggih apa ayeuna mun teu saeutik demi saeutik kitu. Saeutik we.
saeutik berai oh geuningan ayeuna mun teu salat teh jika urang ayeuna mun teu salat teh beuki dieu beuki dieu teh lain beuki asa beuki alus teh ku sabab naon ku sabab hayo ayeuna ningali da beuki dieu aduh aing kalah ka beuki hese ieu teh ngaji di gatolan ngaji ayeuna mun teu di kerepan teh tapi asa beuki hese ieu salat teh aya itu mah naon beuki enjoy bisa keneh urang saha euy maneh mah bener mending keneh teu ngaji nya ayeuna mun teh mah maneh mah bisaan salat teh ada urang mah teh paparakat dari puh ayeuna nu tukang ngaji mah ayeuna mun terek salat teh ngasupkeun niat wae ayeuna mun salli itu ngaji mah Allah kan batian bener itu ngaji mah itu bang belas gitu da urang teh babarege aya nu bener mah harus untuk mata Fatihah ruku ti babarege urang masih jeung ti babarege gitu naon aing beuki ngaji teh tah nya tah ngarah kitu ngaji teh gitu ngarah karasa ayeuna hese da ayeuna ari saur ngobanyar kapur inget teh da euy mesin hayo hoy ngaji oge hese aya salat nu alus ibadah halus mah kumaha bahasana teh ngobanyar Allahu yarham mantanna heuh ieu mah cenah ngarah jigah we jigah kitu bahasana teh kitu aing ngaji mah ngarah jigah we gitu. Jadi orang teh henteu ayeuna ngajamin henteu ieu teh bahwa ayeuna mun teh mentang-mentang hayo we ngaji bab salat ngawudu tuluy ngajamin pasti alus pasti sampurna pasti bener pasti ditarima henteu ngancana suruh mau bajar naon rada jigah we bari ngaji mah gitu da hese nu alus nu sampurna teh rada jigah we gitu gerasa kurang ayeuna mun tanu ngaji jeung teu ngaji tingali we wuduna teh kajauhan heuh da alis pisan mah henteu da urang ge ayeuna mun teu batan sakieu gitu ngan rada katingali jigah gitu jigah ayeuna mun teu ari make ilmu mah jigah ngarah rada jigah jadi kahiji cenah ayeuna mun teu ngalakonan pokona kawajiban sakabeh jalma mukallaf teh kadua ngalakonan kawajibanana kudu sesuai jeung syarat-syaratna kewajiban eta jeung rukun-rukunna jadi kudu dilakonan rukun jeung syaratna lamun salat lamun zakat lamun puasa lamun munggah haji gitu tah tuluy ayeuna mun teu cek kamari jeung deui wajib ngajauhan kana pabatalanana dasar area ayeuna umat Islam moal ayeuna mun teu aya nu teu nekadkeun kana wajibna salat anu lima waktu jeung najan ayeuna belang betong kadang-kadang tetep ayeuna mun teu meusing sakumaha preman jeger oge ngaran ayeuna Islam mah nyaho ayeuna saminggu sakali lah nyaho ayeuna mun sapoe sakali pokona ayeuna mun teu mah insyaallah aya salat belang betong wae mah gitu ngan eta teh lain ngan sakadar daek salatna tapi kudunya syarat jeung rukunna oge kudu dilaksanakeun syarat jeung rukunna selanjutnya nyata kudunya karena pabatalanana jeung kudu dijauhan pabatalanana kudunya karena syarat jeung rukunna bari kudu dilakonan kudunya pabatalanana jeung kudu dijauhan tah sakitu kewajiban anu kamari teh kade sing ingat ayeuna mun teu urang teh ieu loba kewajiban teh ya nu kadang-kadang urang teh ayeuna mun teu sadar kadang-kadang teu sadar dicaritakeun nu bieu kewajiban urang teh di jalma mukallaf nyata nitah marentah nyeru kajalma anu ketika ayeuna mun teu urang ningali kajelma eta ninggalkeun nyaeta kana sesuatu syarat ninggalkeun kana sesuatu rukun oge nyaeta ngalakonan kana pabatalan ibadah eta di dia orang kudu diajar luas
kieu diajar luas teh nya. Ayeuna sok ayeuna kontrol di musola urang. Kontrol ayeuna insyaallah aya di imah malah di keluarga masing-masing mah. Kontrol ayeuna mun tadi jamaah ayeuna urang ahli sa masjid gitu, ahli ayeuna sabar jamaah. Tuh lo ya ayeuna mun tamah aya anu salah dina sujud. Bisa jol ayeuna mukas ieu ya ayeuna eta lepat ayeuna sujud sanes ayeuna mun tak kitu. Reaksi bakal kumaha tah gitu. Tuh ayeuna mun tah ieu nu kudu luas teh. Ieu nu kudu luas teh ieu ya. Aing di satu sisi ieu teh nyaeta boga kewajiban menerkeun ngaluruskeun eta sujud anu sesuai jeung teu sesuai jeung syarat-syarat sujud gitu. Tuluy ayeuna mun taman ningali anu ruku andai kata teu sesuai jeung syarat-syarat ruku jeung saterusna ningali anu wudu kaitu teu sesuai jeung syarat-syarat rukun-rukun ayeuna mun teh mah wudu ta eta teh urang teh boga kewajiban. Naon ayeuna mun tama kewajibanana teh nyaeta kudu ngalakonan syarat-syaratna ibadah eta rukun-rukun ibadah eta sesuai jeung samistina gitu sakuduna. Sok ayeuna mun teh meunang ngaji teh urang ayeuna akurkeun di lapangan. Nu urang meunang ngaji teh meunang ngaji di dieu, meunang ngaji di Baligo, meunang ngaji di Paguru ayeuna mun teh sok coba ayeuna terjun ke lapangan. Wow. Rawan di lapangan mah. Rawan di lapangan mah. Dina sujud, dina ruku, dina tumaknina, wah rawan. Kamu ayeuna mun teu ningalikeun ayeuna mun teh dina wudu. Kamu ningali ayeuna mun teh dina bab naon dina bab najis, rawan di lapangan mah. Ta eta teh urang teh berkewajiban naon. Nah, salah lain kitu. Tak ieu ayeuna mun teh ngan teh ada lain boneka itu teh bener ke urang teh kitu kan tah eta. Lain boneka itu teh. Eta ayeuna kudu ayeuna di pikiran teknis teh eta. Kudu ayeuna boga ilmu siasat gitu orang. Kudu ayeuna boga ilmu siasat. Nah, pan orang makan ati, pan laun ayeuna tinggal gitu. Aing geus nya aya boga kewajiban gitu. Aing dek dibenerkeun euy, sieun naon sieun jadi ngewaeun. Sieun jadi masalah. Sieun jadi ayeuna mun teh musuhan. Makan ati pan urang teh. Ayeuna teu kewajiban. Tah sok ayeuna mun teh eta mah urang kumaha carana. Urang ayeuna mun teh nyata ayeuna mun teh mah ari di mana-mana menerkeun dina hak teh menerkeun. Eta sok aya ayeuna mun teh mah sok aya ayeuna mun teh mah hileud taneuh. Ku hileud taneuh teh oh saya eta mah ayeuna mun teh jelema teh usil pisan. Eta teh mun jelema teh lain ayeuna mun tak urang teh kudu ikut ayeuna mun teh mah kompak gitu. Kata heuh da bener ayeuna si eta benerkeun ayeuna kitu mah. Maneh nu salah tuh ka jeung ayeuna ngewa mah ka jeung amak sagala kuduna teh maneh teh atoh. Teu benerkeun ayeuna ku si itu teh jeung urang-urang nuhunkeun gitu. Jadi mudahan kudu dijadikeun nyaeta mayoritas dina tiap-tiap ayeuna tempat berjamaah teh nyaeta kudu jadi lamun ayeuna anu ngartina eta urang teh saurang gitu aya itu nu bodona ayeuna mun teh 30 urang gue kurang digeureureukeun heuh si eta mah ting usil eta fanatik eta mah jadi urang eleh jadi teh gini mah ada kawan rame kira-kira ayeuna teh saaliran mah tong sok barja makan nyebut teh beda aliran. Masya Allah di masyarakat awam tadi kakitu ayeuna di masyarakat wadi cara urang ayeuna ramekeun riungan-riungan anu ngabahas susi babasan ramekeun ayeuna ke urang dulur urang anu imkan urang anak urang ramekeun ayeuna majelis lah gitu. Daim ari umum masyarakat umum mah di mana-mana ayeuna mun teh mah ku gebjar ku rame kakara mikir 2 kali rek eta teh
dek komen atau dek terpercaya teh jadi satungtung ayeuna candi gebiarkeun mah naon anggar gitu asa kitu kan yang ngaji mah salat mah jadi teu aya ayeuna mun tama rasa terpanggil bener-bener ayeuna mun tama perluna butuhna kuduna wajib ngaji teu aya sanajan ayeuna beberapa tolabul ilmi tolabul faridotun ge anggar teh mesti faridotun mana nu tolabul ilmi faridotun oge tara ngaji gitu nu ngadalil tolabul ilmi faridotun nah oge tara ngaji gitu sebenarnya mah aya namun temacan ka harti wajib-wajibna ngaji teh wajib ngaji teh tah gitu jadi iya aya namun lebih berat jadi tapi kudu jadi PR aya namun orang aing kumaha ieu nya menarekeun ayeuna jelema anu katingali da ieu teh wuduna teh ya kumaha menarekeun ayeuna mun teh jelema ayeuna mun teh anu katingali dari ieu teh ayeuna mun teh ieu rukuna sujudna malah ayeuna mun teh asa nongtoreng ieu dina Fatihah na ayeuna mun teh pagujud ayeuna mun teh pisan terutama ayeuna mun teh dina pabatalan keur zaman ieu mah teh bapak ieu mah eta bapak Cecep teh eta geus teu keung teu sieun teh kumaha jadi to the point ya zaman bapak eta teuing nurun ka budakna teuing teh ieu bapak ieu mah sieun jadi kieu ayeuna keur ngobrol da aya jeblag diajar jeblag ayeuna mun teu diajar gelut kitu ayeuna mun teu gelut diajar cenah mesti teu kagelutna oge ayeuna mun teu wani jadi bener ini we gitu jadi hak gitu aya keneh ke jaman upaya aya keneh dia ayeuna mun teu dikontrol gitu ayeuna mun teu dimati teh salat ayeuna mun teu wudu ayeuna bener tara dianjuk tadi dek duru dek batur gitu dek amekeun bae ngewaeun bae hilang ayeuna mah sosok eta teh aku baean teh adinya api ayeuna teh apa ya termasuk kakang gitulah mata engke ayeuna mun teh ketika ieu ayeuna mun teh jelema anu salah dina ngalakukeun ibadah henteu sesuai jeung syarat jeung rukun oge ayeuna mun teh katingali hal-hal anu matak ngabatalkeun kana ibadah eta dipigawe dilakukeun tuluy urang ayeuna mun teh boga kawajiban ngageunggeureurkeun menerkeun ngaluruskeun kari-kari ayeuna mun teh urang teu imkan teu tadi sian mata ayeuna mun teh pasean teu mata jadi masalah tangke dicaritakeun anu alusna mah ayeuna mun teh dipaksa tunjuk salah yang benar ayeuna da urangnya teh naon da ayeuna mun teh mental tahu teh ayeuna mun teh mental baja gitu mental tahu teh kaburu ayeuna mun teh jol hariwang jol siun jol paur teh gitu lamun aya cara kitu teh tangke teh henteu anu matak leungit iman mah henteu teu ngan ngaranna lemah iman ngaranna teh nyaeta lemah iman tong sok ngajago lah urang teh naon anggar lemah iman gitu lah sing kumaha ge kas no ayeuna letak letuk di luar gitu lemah iman sing kumaha ge gitu eta ada sieun teh kumaha urang teh ayeuna mah cari aman teh naon lemah iman teh gitu asa tungtung aya jawaban eta mah atuh urang teh da kitu kumaha ge da ayeuna mah heuh eta teh aku lemah iman anu kuat mah anu gagah malin kitu bae kumaha ge asal ayeuna mun teu matak cilaka ayeuna mun teu matak ayeuna mun teu ngabahayakeun kadar ngewah pribadi kan wayajibu alaihi qahruhu ala dzalika in qadara alaihi ya kajian penting ya ulah aya namun tambantut ya kajian penting
Wallahu a'lam bissawab.